setan. Bola, mulung lo, modal. Woi, kalau cekak ini malah kena Iwas deh. Astaga ingat dawala putra mahkota di balapan. Cilaka di bawah bangsat syah. Kalian? Manusia bisa jajarkan bayu-bayu syah. Pastikan sayang kumampat. Iya pati wiradenta dicamak deninggi raja. Mulai kejati pulang ke asal. Dan dia resi merada kebayaning dewa iya. Cilaka. Kakang Ismaya, Kakang Semar kaulah tegia kang. Upami kaulah didekane bahaya bakal kabongkar kalau bakal kasawarga panggil. Itu kayaan lana. Iya resin rada kepayaning dewa anu parantos mulang di kasawarga. Astaga dipun balang sarang Yitawala. Mangka ing Patalagra di payunan Maharaja Sagala. Anu kiwari ieu nagara utawi raja nuju aya di saleureung karaton. Datan nerat tangga demang. Anak kaulah dipalangkeun pasti bakal langgrat di dieu katingali kawan-kawan. Anak kaulah Kiramat teh parai tapi riweuh kene. Ing anak kaula dawala astajinga. Ampura bapa geus namelarkeun hidup duaan astajinga dawala. Ayeuna rek diangkat harkat derajat anjeun ku bapa dawala astajinga. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan kumulung jadi hiji. Kulit waru angen daru sinenggot cager anjeun. Dawala lan astajinga damang sapihara sapihari. Berisik ya. Harga. Iya harga. Mending geus mau. Cara Terhayang sedang ah. Naon kita ya bakal cucu dulu kan nih. Muni lepet. Naon hari akahiru. Alhamdulillah dari menghirup kayak mana.
kuing mah pae. Aya belum pae na WA. Tawala astajinga udang anjeun. Aduh, Gusti Maharaja. Tiwas Maharaja, kunaon dawala. Bahaya Maharaja, aya bade ngagakeun ngabagi-bagi sembako. Tah udang ka Maharaja. Gusti, dari mahasiswa. Ya, hebat gue jadi mahasiswa. Lain hebat sian belum. Itu udah mah aja. Ampun lah. Tidak teuing maneh astajinga dawala. Ai Gusti Patih kumaha duka kumaha lamun maneh hayang apa patih teh parangkos maut. Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Curagan patih teh partos maut. Geus maut patih teh cepot. Gusti atuh nak teh diumumkeun di masjid. Kira kabaton kok seteh. Teguru kita aya zaman WA. Jadi zaman WA kayak gitu. Eta boga HP-na teu. Dah kulantaran patih geus maut. Sumohon belan. Wayahna eueuh deui jalma anu bakal gaganti patih teh lintang ti anjeun duaan astajinga jeung dawala. Maksudna kumaha beula? Wayahna maneh bakal jadi patih di negara. Gusti, abu. Naik jabatan di luhur teuing. Alima jadi patih mulai lah. Nya bakal otak yang jadi naon yang jadi raja. Ya kayak Kayak gede itu koplok seteh. kayak setan ada. Apa maneh daek teh lamun dijadikeun patih ku kaula astajinga dawala. Cobi. Kayak kesalagaman. Ya ari teh aya teuing mah bener jaminan sawi sampai jadi patih. Daek maneh jadi patih astajinga. Mangga geran dawala abdi lah. Daek maneh jadi senopati. Sae mangga lah. Ya. Aing jadi pejabat teh baru yang rapat lah. Jangan yang pakai pulpen dengan sakuring muda. Sarana pulpen dina sakti. Bocor kare. Itu bisa pidato ya. Dari maca atuh nya teh teu maca. Sorangan kenaik-naik aing biasa teh maca teu bisa maca. Ini lupa nggak bisa-bisanya. Nggak bisa. Anoline yang mau daek apa teh mangga udah. Ai dipaksa-paksa teh mah. Lain dipaksa maka paksa we. Mohon dan dah kulantaran jadi patih mah kudu ngamena. Sumohon dan wayahna anjeun rek dirobah wujud ku kaula. Maksudna berat maneh rek dibere saragam ku kaula sangkan maneh kacingalina jiga mena. Salin jenis pindah rubah. Saya dan bangga bulan perem maneh duaan. Dan maneh perem duaan. Saya dan saya bulan racun. Ya astajingalan dawala. Dijiat kuih Prabu anu miramani. Kalayan karsa sareng pangawasan anu ngurubeng alam. Astajinga dawala salin jenis pinah rupa jadi satria. Murah cahaya sesekar kehidupan. Murah cahaya sesekar
we. Dola, naon anjir. Sirain jadi kieu dola. Akang jadi kaset. Wow. Terus konsuling. Walah, dola anjir anak pagi teh. Wow, makin kieu dola, pakai hordeng. Lain hordeng sampur karun anjir. Aduh, mesti abdi jadi gagah. Jadi gagah malahan anjeun diangkat jadi anak kaula. Wah, itu konsuling. Diangkat ku kaula anjeun jadi anak kaula. Putra mahkota negara ajar pada. Astagfirullahaladzim milik kadawala. Ini pati mana we, Kang? Kabeli ai pajero gimana? Kamari jajar lentun. Ieu teh laras sekolah abdi teh pada dijantankeun putra dijadikeun anak ku kaula dawala astadiga. Alhamdulillah tuh abdi teh bakal jadi calon raja ge. Nyanyi ada anjeun teh kaula teh boga anak anjeun anak kaula nu bakal nuluykeun tapak kaca kaula. Ya, jadi calon Di mana kaula parantos maot anjeun bakal jadi raja di negara. Wah, Alhamdulillah Gusti kita bapak kita semar dalam semar kita sudah pula ngomong jalmi eta ya bisi kepala ku pamali ngananya teh tengenaheun ari beungeut gagah kasep ari sorak ieu kene maksudna kumaha budak wayahna robah sora anjeun robahna kumaha wayahna picin kokotor anu aya dina tikoro nanti model salah. picin kokotor budak nya asy budak kade sakai ku dapur pai itu tuh kabelah itu picin lupur picin cik ngomong tas juga ngomong walau itu kita bisa ngomong benar cik ngomong ada lama dewaji dawala dengek usia seraing dawala anjir sorana hebat aduh lama dewaji kaulah 100 dipasihan anu sakit luar biasa anak kaulah jadi satria kan luar biasa ieu seorang kaula hebat dawala abdi wayana picin kokotor dawala saeng lah sok ngomong dawala kayak pikir sana anjir dawala daun aduh ramada wajah ya itu soalnya bisa udah beda di corona tuh bisa serai mah gede dawala hiuyang dawala anu milik batur kayak mah tuh bisa berusaha imbang jeung awak aduh siomrokan harta batur tuh aja sirik ke batur itu duit deh penasaran saya kaulah tugas saya nak kumaha dewaji bila mangsa nya teh ngabela negara acara panjang wayahna amat teh ayeuna teh geus apa teh negara astina teh keur nyerang ka dieu negara astina parantos serang nyerang Kurawa jeung Panawa teh ka dieu urang nyumput lain nyumput lawan ngalawan kumaha wayahna tugas anjeun ngalawan Panawa Yudhistira Bima Nakula jeung Sadewa oke para Kurawa anu 100 wayahna lawan ku anjeun kabeh mun bisa paehan kabeh maneh ku anu disesepuhan ku si Bisma wayahna lawan ku anjeun aduh meninggalkeun kaula jadi putra mahkota dawala jigana urang diterek diwadahkeun dawala percaya kakolot percaya ngelawan Bisma dawala tenang
tenang aja ulah kumeok meme dipacok nih udah yang kabiri ngeplek cawer ngamang jang astajiga Ini lepon pelontong. apa baula teh mana ti guru karate li digulung kunaon digulung karpet maneh ukaula rek dibere kasaktian dipasihan kasaktian bener anu bakal bisa nandingan Kurawa jeung Pandawa aduh nuhun Ramadewaji ari nami kaula banyak kaula nami Bang Cepot ukaula rek dibere ngaran kusabab anjeun anak kaula wira mani hidup maka dibere ngaran ukaula Abdul Muis Latung riwayat jadi nami kaula teh saha ukaula hidup rek dibere ngaran nyaeta Wira Sakti aduh tina ngaran Wira Sakti bener jadi kalau teh bakas sakti kebina-bina bakas sakti aduh nuhun Ramadewaji dawala ngaran kaula Wira Sakti lamun sia wira lemah rupi kaula anjeun dawala ganti ngaran ti ayeuna jadi Wira Kusuma Wira Kusuma bener Terhayang bisa. kumaha upami kaula ulah Wira Sakti naon wira swasta supados aya lapang pekerjaan sareng lapang poli Mau jeung keluarga itu. Ayo lo pilih. jadi kaulah teh Wira Sakti saktina kabina-bina bener sae upami kitu carana tugas kaulah nyata pikeun ngahadang para Kurawa sareng Pandawa bener paehan kabeh siap upami kitu carana kaulah bakal lumapah termios ka Ramadewaji kedua can diberi kesaktian ada siap kumaha Karena diberi ngaran, jangan diberi pun atep lah. Atep jangan ponoron. Serudung aturan. Mane ukaula Wira Kusuma rek diberi kesaktian luar biasa. Wah, lamun lanceuk kaula Wira Sakti disiksa dan bae atep cenah modal lah. Aktor. Mana jerenteng. Dan itu jo ini teh jadi diberi kesaktian jo ini. Makanya Pandawa Kurawa Tegal Raga nyetak itu eta jadi masalah nanti yo nyerenteng nih kubu jadi mereka saktian gun hayang nyawa disiksa nanti kubu antep jadi gulung gun antep saya kepala gitu sarana pamias maga